ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nuku kula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-Habib nu waduh. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita rek nyaritakeun ngaji sim kuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh belah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente deuk neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup deuk belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal ayah geus teh nyaho kalel kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal ayah bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir be loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya, teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nuku kula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-Habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh tuh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu urang tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-Habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib nu kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua hiji Dasim di daerah dia dua Jasim di daerah Anyar ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah
geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteng teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan. Pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek nobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan sama katarak wae hayang kan ja. Doh mantak ieu kadaleuna sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah nu ngantak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan, sebab jihad dia moal didaregekeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ke belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae pokona orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih keneh diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah irqal surur ka rencangan sim kuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang ka ditu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya. Tah ieulah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Teu aya jarak antara sim kuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana. Alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catatanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda. Di Indonesia hese mun urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah
sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkan kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta, wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya, jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang, supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka li'ilahi kalimatillah sekemampuan urang, pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian, hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu sholih bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka li'ilahi kalimatillah. Sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Angkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kekersana Kiai Haji Uding Syamsuddin anu parantos masihan mauizah nu sakitu poharana
nyana di Cilongok masantren teu ngaji tapi bisa kan model Haji Pendi mah ngaji bae teu bisa mending mana tah nyana mah teu ngaji tapi bisa Haji Pendi mah ngaji bae ti leutik tapi teu bisa mending mana milu jeung kula ka Baghdad ki uding teh beda kapal sebabnya nada tadina kurang duit jadi daftarna panderi barang datang ke Baghdad kena razia tapi kukula tadi tulungan malah dek dibikin ke orang Baghdad los hejuk ka ditu ka Mashhad ka Iran ka makom Imam Ghazali nyana sarua kapalna beda deui bae nyana ka ditu kapal geus neuk berangkat nyana can datang geus hampir ditutup lawang kapal deuk berangkat tapi ku saktina ki uding sakti mantraguna sakitu mah kapal awas ya ulah berangkat aing can naik mah naik lah nyana orang mogok kapalna sugan teh sakti orang mogok atuh nyana di luhur awang-awang was-was aing ceknya datang tah moal ieu atuh was-was teuing jeung pae ge geus kolot tapi datang oge datang kapangi di bareng di Mekah di Madinah di Mekah nyana geus kieu bae teu bisa ditanya kunaon stres cenah ayo ki uding mudah-mudahan orang doakeun panjang umurna dibere sehat dibere bisa kawin deui atuh pamajikan marah ka kula kiai anu sanesna mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah oge aparatur pemerintahanna sipilna militerna nu dina saah ieu katingali ku urang polisi aya TNI aya keur kieu mah nyana jadi jelema bareng jeung urang alhamdulillah nyana masalah yang muludan milu aya orkes milu atuh aya nu judi milu nu babok milu maksudna milu ngamankeun lain mah polisi mabok ge hiji dua lah mabok malah nah ngamankeun nya mah tapi ngariung kan teu perlu pengamanan sebenarnya berkat geus kabagian can polisi kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina sahaye simkuring khususna umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu anu padahal wanti-wanti kula kapun anak ke Haji Bukho Abah Haji mah ulah dibere waktu kurang sehat tadi ge naon garang-garana ieu kaluar kesang tiis titah hadi kula Haji entoh siapa kula mah siapa pan siapa itu ieu ka Haji mah rada muriang coknya teh atuh kajian bubar coknya waduh beres urusan dia. Nah jadi rada sarua kurang sehat tapi ya naon ngaranna kubunga boga incu jadi incu nu kasabaraha ieu nya ti ditu meureunnan opat ti dieu kitu tinu eta tilu opat jeung tilu sabaraha Haji pinternya ngitung sakitu ngorok ke bisaeun
atuh kemudian ditambah ieu 3 7 jeung 3 10 Masya Allah 2 kali 2 19 kali 19 aing mau boga murid teh kos kieu ngitung nu babarina bae giliran we hese teu bisa urang memang ngaji kula bae mah ngajina sadatangna bae jadi emang rada taparana stiri setik ya dek belajar make sorban turutan ngaji iya cara make sorban tapi ieu mah naon garang-garana sorban ala India Yaman cepet atuh kieu heula ieu Yaman Masya Allah tuh Yaman itu nama Haji supaya barisa pakai sorban tarik gitu. Iya Yaman Suriah kieu make sorbanna lamun make sorban torikoh Bari, mau gampang. Ieu ngaranna amamah cek Kangjeng Nabi malam yata'amam fa huwa syaitonun saya jelema nu teu make amamah eta setan setan geus atuh aing ngobrol jeung setan mah gampang ba doana ge Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaisi ieu ieu amamah ngaranna naon ngaranna cek urang mah udeng-udeng teh nya ieu mah urdu
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji lalaki kasep. Kasep. Unggal awewe ningali bogoh. Kasep. Nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep. Jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf, awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh. Urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar. Sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin daramean barang kawin caritana teu kungsi lila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat kusabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bissawab teu kumaha lalaguanana coba. Nah menang sabulan awewena tetep hayang pegat deui bae. Ih, Masya Allah barang diteliti horenganan teu hudang. Teu hudang disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibabawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes, moal aya nonton. Moal sebab iman ngajagaan. Tilu ka nu nonton di ketos mah. Pan sareuris ya.
Aya orkes emang orang di nonton tante berarti impoten iman impoten gitu nah diketos bahkan tilok aya nu ngridit tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah anu hirup mah biasa tah ieu lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna nu dibahayakeun ge ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman impoten bobogaan mah teh malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi deh atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai urut sekali teh udang dua kali teh udang tilu kali dipotong punya nah impoten iman nu bahaya ge ya teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-bener kenu impoten wasamihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah ngaranan ku anjeun wahai Aminah orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ngaranan Muhammad masyaallah karim satuhmadu uqbah bakal terpuji gerage mantek di ngaranan lah Muhammad diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos lamun lahirna bulan Februari Febri lamun awewe lahirna Oktober Oktovia Kolopeking tak iya lamun lahirna Desember Desi lamun Agustus Agus Masya Allah ngaran eueuh masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus Muhammad Supendi Muhammad urang mana teh Supendi teh urang Vietnam Supendi nah pakaian Muhammad pang bagus ngaran Allah make Abdullah Rahman Abdurrahman Rahim Abdurrahim Khalik Abdul Khalik teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa jurusan nah make Abdu lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil aya babinsa urang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantri nya urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kudunanya Wigo tapi di dituna Wigi nya panggil ke di akhirat ti heula lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas pan polisi teh atuh wah ujianna digarang di akhiratna kieu panas nya nata tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi Muhammad Wigi maju ti heula maksudna mun ka sorga ti heula ka neraka ti heula oh masalah daripada nungguan kebal nah sarua Pendi ge Muhammad Pendi maju kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba pantesna heulana ieu mah pantesna sepakat ieu mah neraka aneh heran kula ge
heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu hanya Haji Epi menyahuan jasa ka nyana teu kudu mah masyarakat kabehan neraka ih Masya Allah tah cek saha neraka teu panas ti dituna neraka mah panas kecuali wali-wali Allah atau malah wali lain kiai lain panas lah. Nah wasamihi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad mantap kabeh urang boga ngaran boro-boro urang jelema baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun orang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi orang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu surga aya ngaranan kabeh neraka aya ngaranan kabeh ya Allah ya Rabb masjid aya ngaranan majlis aya ngaranan mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu asmaul husna make abdu atawa tendenan awalan Muhammad atau Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa Ibrahim Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran kuari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka kiai ka Ki Uding coba ieu menta ngaran gula oh sia boga ngaran laki tah we lalaki geus lah ngaranna Isa bungen ta masyarakat bung atuh Isa mah tembung masih Musa bungen hayang Jeffrey bangsa nu kari itu tah Freddy teu daekeun ku ari baheula atau tafaul ka para aulia Allah ka para ulama Nawawi di urang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngangaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi ku hari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya tah ieu urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui urang ku hari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan ka hareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ye cek itu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan nya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan nya pamajikan teu resep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia ngabener-benerkeun nu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman mah sakumaha tadi sanajan geulis ta pamajikan tetep teu ditoel-toel acak sanajan deukeut ka masjid iman infoten teu daekeun ka masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten moal daekeun nya ka majelis moal daekeun Haji Pendi doang anu sering ka masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deuleuan bae mana kipas cokot ku jana sering ka masjid tapi kos kitulah laguanana kukula ge ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas 3 eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh dahar dihadet emang rusak cek nyana tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu ngaranna impoten iman
ieu kakarak bab syariat. Urang lamun di syariat infoten iman, masya Allah. Permaksiatan moal kajaga lantaran infoten iman. Duit bank terus bae, kreditan terus bae, aya awewe lain muhrim terus bae, infoten ngaranna. Judi terus bae. Masya Allah. Kula sedih sebenarnya mah, kumaha sedihna. Unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos. Ketos mana? Ketos mana? Kan di hikmat aya ilmu lompatna ka mana? Ketos deui. Tatangga Haji Epi ka jeung kumaha ge. Ketos tah, ieu ketos sarang pemalingan. Makana polisi bodoh sebenarnya mah. Alah tuh bener lompatna ka ketos tilok beunang bae, apa kerja sama apa naon sih? Iya, nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan teu dibejakeun dong ke ketos. Nah, belah ditu gelam. Saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu. Jak ketos deui bae. Masya Allah. Nah iya horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos, ka kiaina, ka ustadna, ka santrina. Di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering. Lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut. Mantak lamun aya kiai geringan bae dipake karesep. Dipake karesep ku Gusti Allah. Moal aya kiai teu gering, moal aya geringan bae. Sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering. Aja geus keling. Kiai mah kos kitu kabeh ge, lamun kiai teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti. Nah, ieu ge sarua ieu. Lamun aya kiai, aya santri, aya ustad, araman kabeh di lemburna. Teu kanyahoan hebatna teh kiai. Tapi lamun cel loba nu mabok, cel loba nu zina, cel loba nu judi, robah teu tah hate kiai. Robah teu hate pemimpin. Allah dek nguji ka seseorang, dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula, dek naikeun pangkat diuji heula, tanpa diuji moal naik pangkat. Eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin, disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya. Tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana. Ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai ngagilek bae. Pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang. Lain bagian kiai pilpres mah mah. Pilpres mah bagian polisi, bagian TNI sakalian ka neraka jahanam. Oh masalah geus. Kiai mah. Aduh, emang neraka atuh nu teu bener, atuh nu bener mah henteu ngan moal aya ja. Geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditu los. Nah ieu maksudna sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarana keur eta. Beteungna loba duit pamarentahan nya eta. Mantap kukula dicarekan, aduh ieu kumaha mun kabur pae. Abah heula. Kuari geus diseusehan ku nya kabeh. Kuari geus rada nyayan tah. Mantap wajahna nyai giliran nyai napas kurang. Kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon eta kiai tarang mah mengkerut tarangna. Urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah hese ta urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pemerintah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana. Mantap kula ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu atuh duit miliaran cegana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok tarima bae si jaloba cenah nu narima. Nah, ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu. Masya Allah.
subuh jam 7 baik subuh jam 7 hampir-hampir teh salat eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat-salatnya nama tak ieu duit tukos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu endek ngembangkeun agama mal beres moal aya geunah impoten imanna nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat salat teh nikmat kadeul Allahna Haji Pedi mah karunggoni panu kadeul salat teh karunggoni nu kadeul ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi umi teh artina teu nulis teu maca sebab Kangjeng Nabi lamun nulis mesti dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi umi teh lain bodoh teu nulis teu maca nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi kolbuna caang deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi deuk ditanya naon Kangjeng Nabi urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi politik Kangjeng Nabi Isa kumaha di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam Kangjeng Nabi Nuh hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena nanyakan perekonomian ulah perekonomian di zaman Kangjeng perekonomian memeh Kangjeng santas Kangjeng perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi nu jadi presiden ku Kangjeng Nabi geus kabaca di Indonesia bakal merdeka presiden pertama Bung Karno kedua ketiga keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan dibere nyaho wali Allah mah nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar mizan katingali ku Kangjeng Nabi siratal jembatan siratal mustaqim katingali lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng surga jeung neraka katingali caang Kangjeng Nabi hatena urang sebagai umatna titah nuturkeun Kangjeng Nabi lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate ieu nu bantak para roek ge ieu tu bantak para roek ya Allah ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos lalulu Masya Allah ih teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal atuh kula ge sering leungit sendal ya kula sorangan sekolah sendal ke mana? Cenah aja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut. Berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta. Caang urang geus sarua bisa nempo. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah. Saha kumaha. Mantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan. Ndek aya naon bae ngabejaan aya anu kaleupasan ngomong waktu ndek gempa aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika ndek terjadi Palu aya anu kaleupasan ngomong Masya Allah lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor bae lumpat ke jero Masya Allah kaleupasan ngomong tah jadi nyahoeun tah Kaji Pendi bae pernah dikit Haji Pendi bae cenah dagang naon ge moal maju cak abah mal sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan
Ieu makan dagang teh sawan itu dijual, mobil dijual. Ieu mah beak sapotong. Dia ku baca bayu. Bayu teh bener teh Abah, barang bah. Emang bener. Ih, aju ka jero teh Abah. Datang ka kuari bener. Nyana mau ngakuna kula cenah akrab jeung Abah. Deh, di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon? Iman lah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kolbu urang, iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make ngaran anu bagus. Lantaran Kangjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kangjeng Nabi, kacekasan Kangjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kangjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh. Katingali ku Jabir bin Abdillah, be Kangjeng Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirna bebeja ka pamajikanna, neng geulis ka pamajikan, aya naon Kak? Kangjeng Nabi bangunna capeueun pisan kumaha lamun masak jang Kangjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya cek nya gandrung mah. Geus urang jieun mangga ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Geus dipencit ku nyana. Anak embe na dipasak, gandrungna dipasak, ngan saleter gandrungna ge dipasak. Harewos bae Kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna. Di harewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh insyaallah cak Kangjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kangjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon Kak? Aduh ieu Kangjeng Nabi cenah bebeja kabeh. Atuh tadi di harewos. Ieu geus ka harewos tapi jana datang-datang ngomong bae di kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek kieu. Waduh, pamajikan geus kieu bae. Masyaallah, nyalahkeun ka salaki, emang pamajikan mah kitu bae. Nah naon ge nyalahkeun ka salaki, bedarder eta di mah. Tadi geus harewos. Ci, cek Jabir enggeus. Atuh pan 1000 emang lu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta aya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Nah iya. Akhirnya Kangjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdillah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakona? Ieu cekna kumaha lalakona? Ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna cekna. Ya Allah, Kangjeng Nabi datang ka dinya mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kangjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir ta ieu. Ke kukula cek Kangjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kangjeng Nabi langsung diangkat. Antri. Sahabat antri kabeh. Siapkeun wadah. Saurang-saurang kada maju, saurang-saurang. Siblek tak maju, siblek plek maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Ya teu beak-beak. Teu beak-beak teu
sep cek Jabir. Masya Allah terus besar 1000 jelema beres kabeh dahar sebeh kabeh ieu dibikin ka pamajikan Jabir masih kene utuh tercoceng setik-ketik aja. Masya Allah lamun Haji Pedi bisa kos gitu nyin warteg cenah nyin warteg cenah geus. Ya Allah ya Rabb caang hatena ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manuri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur ya sampai tutupan ngan ke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging dikieu-kieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam 9:30 8 9 setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teka harti 2 jam setengah can aya tol teka harti kajian kumaha ge kula digerokeun geus aya abah cenah kula tas ngaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae Masya Allah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys bae ka ditu mah bejaan direkam kan musia bahaya guys saya bisa haliber kabeh. Nah, dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi ngobrus ka sumur. Orang kumaha nu macana, ya Allah ya Rabb. Nah iyalah, orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara, atuh pasti nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat, atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam set langsung di batu Quran ini kumaha coba Haji Pendi pernah nurutan dekat Banten cenah jalan sumur bras di Banten eueuh dirinya teu muncul atuh kudu aya babacaanana la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik geus pikun goblok
lain tibalik bacaan salah. Ese jeung nu pikun ese. Masya Allah Karim. Sekali maca koran pan teu beresnya maca. Ada berita apa bah cek anakna? Ini berita mengagetkan. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Bah, masa imah. Heran, dokter bisa lompat. Kebakar mayat. Lah iya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Caang hate. Caangkeun hate. Jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi. Moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI, wah beuki parah. Jeung pedagang karung, wah moal bisa. Sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hate tidak ada jalan. Moal bisa. Hayang bersih hate kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya. Guru sekolah nage malegpeg. Nah, wal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor. Kuliah di mana we hayang cang hate moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah. Meraktekeun mah moal bisa. Nah, hayang cang hate mah ieu tah di majelis taklim. Pesantren mondok. Masya Allah nu mantak beda jelema nu masantren jeung anu teu masantren lain deui. Nu masantren mah nu masantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding. Ki Uding teh balik masantren teh emang haju nyieun pondok henteu dagang heula nya Jakarta eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas ceknya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil bagian ceknya kakarak nyieun pondok. Nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Ki Golkar mah melegpeg sarua bae cenah PDI waduh sami mawon gua cenah ieu mah PKB weh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok, batur nu keur zina di hotel, di bar, nightclub dan lain sebagainya Gusti. Abdi teh jadi tumbal Gusti. Ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti. Keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah. Neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali. Jadi wali teh capek. Sebab naon ngadoa lain jang dirina. Apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting. Nyahoeun loba anu maksiat tengah peuting. Emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak-cacak ayeuna
di Jakarta mun eueuh nu kitu, Banten mun eueuh nu kitu, Indonesia mun eueuh nu kitu, wallahu a'lam. Geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti, dipepelingan ku hadis kitu keneh, dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae. Ka anak ge mimiti dinasehatan, 2 kali carekan, 3 kali sintrek, 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah. Pertama melalui mauizah, terus nasihat, terus kadieuna, terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah, disunamikeun ku Gusti Allah. Urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh, pasti aya bebendu-bebendu Allah. Waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya. Hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus. Nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye. Nomor katiluna urang bakal maot. Haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas. Nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik ka langit maot. Roh kadeuleu roh. Mentak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyahuan nya. Aya roh maju ieu. Emang bau hitut cekeuna ieu. Teu lain roh teh mah angin seger. Tah ieu teu beres Haji Pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah. Nah, eta roh bisa katingali. Ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang. Aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah, bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah. Naik deui nya naik ka alam lahut eta mah geus lain caritakeun. Ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim. Aya kene gua dieu lamun eueuh nu kitu. Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Di ditu lain polisi dieu. Polisi dieu mah tuh biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Ceritakeun ka kula tek ngajak maksudna. Kula ceritakeun, Pak, begini ya. Kiai itu ada macam-macam kiai. Nyana kaget. Oh iya. Amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham nyana. Siapa saja kiai enggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna. Ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot. Kula mah deuk nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Sakuda nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah, roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marawat syahid. Perang di medan laga. Kadeleuna nyeri padahal marohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah. Etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya. Hiji al-mabdun. Mabdun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah, kolera meureun. Aya anu mules bae, maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah. Awewe ngalahirkeun maot syahid.
mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeuleum syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragag taradi butaradi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu maot syahid teh. Tuh nya, tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah kos ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis tuh aya henteu haji mah can nyora ngadenge di pondok sugan gitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deung naon tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul. Kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444. 44. Pikun teh mah geus kitu mah. Kolot kitu 4 doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep munjiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai sholawat istighosa salat wassalam billahi min alika wa yasidia rasul agis nisarian bisa eta ge panjang keneh cenah kiai sholawat adrikni assalatu wassalam tuh jangan ngomong nyelekeun we kumaha cenah adrik lati tuh atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat beungeut katempo ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi pendek kade cak Kangjeng Nabi kajin cak Kangjeng Nabi salat teh bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat ya urut daun di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi sholawat bae ka Kangjeng Nabi geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti Kangjeng nyaho puasa ti Kangjeng nyaho zakat ti Kangjeng nyaho bener ti Kangjeng nyaho salah ti Kangjeng nyaho sagala rupa ti Kangjeng waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibid'ahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah dibid'ahkeun ku Persib heug jang Persib kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar lalagaan dari gula we ngaji lalagaan tadina ge naon kitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana nya teu bisa ngajawab nya
heunya nih ka mana paeh balik ge kieu jak nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua ngora ge paeh bae jak nya atuh nah ieu lah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia impoten iman kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman orang impoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun sagala rupa ditinggalkeun nu milu ke jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah seberapa lain di dunia lain di akhirat bae takos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene dongengna ramai sebenarnya tekarak inget tangan kulantaran geus jam 12 kaira deui dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula ieu dimimitian ku Kangjeng urang loba yo dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah Muhammad emang kaula ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngome cincin sagala urusan umat Kangjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu encan para sahabat Sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal misqal khairan ya roh terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjeng ieu ka para kakasih Allah lagi luar biasa nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empo cangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema solihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali mah ye pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah sakitu bae yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
nakuna nahnul mulkin. Allahu a'lamu bimaradiqul ngucap ya Sahara ucap ila pada Musa ya Musa imma antulkiya nakalangan tanibakan sira Musa soka ing tetakan sira lan nakalangan tanah ingsun sadaya nanu tegasa ingsun sadaya iku kang nibakeun kabeh mamaana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya. Qala alqu falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Allahu a'lamu bimaradiqul ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap lapad alqu nibakeun sira kawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqadimi raqaihim kalawan andinginakeun nibakeun ya Sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan mustawassul tetakti ilahi wari lagi mari ngarahirkeun hak. Falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya Sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara Sahara lan tetekeun ya Sahara pirang-pirang tetekeun ya Sahara asaharu maka pada ngalalihir ya Sahara kabeh ayunan nas ing pirang-pirang mata manusia. Salapuhan hakikati dokia tegese molakeun ya Sahara kabeh ing ayunan nas saking hakikat nemune ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya Sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya Sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya Sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan dasa ing ulah kang gede atau hayatan ing ulah dasa kang luar lori hayah waja'u lanta kaya Sahara kabeh bisirin nazim kelawan sihir kang agung. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمراده وأوحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring Kangjeng Nabi Musa an alqi yen tanibakeun sira Musa soka ing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal kofu iku ngaleg-legan ya aso bihati ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asal tatal kofu talkop manane tabdali. 'Oh, itu tegese ngalegleg. 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 'Oh, itu
iya aso maya pikunaing barang kang nyarulap ya sahara kabeh yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh ya'maluna iku migawe ya saro kabeh min siri saking sir gulibuna likawang qalabu sohirin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa kaum tegese Fir'aun wa kaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu nerima kebalik ya sahara kabeh sogina lekang ina kabeh soru dzalilina gezadadi ya sahara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sahara kabeh dep ngucapin lapan aman nang imankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahaduhu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekan sadik pisan oh sebelum enggak sangka Allah karim kebenaran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Fir'aun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat nyaritakeun tentang adu sihir jeung mukjizat Masya Allah setiap rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya
supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun nabi dibere mujizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah besi ditelu. Tuh kayak di ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Siapa amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna anehna kadang-kadang urang hee si penting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura cek aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha jam 2 deuh puting kene sial jasa rep deui budak pada tanah Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat datang keluar mah dibere sholawat di bae cek geus ai sia kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa bere sholawat teh ngomong jeung babaturanna ieu sholawat di sia yang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tuh mantap kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngagelempeng blek beda di jero hate teh aya eusi teh eusi ma'rifatullah
nu mawa wani, nu mawa teges, anu mawa lesang maripat. Ngomong eta kapan lamun henteu maripat mah teu lesang. Ai hartina teu lesang teh aya muatan bae. Ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop. Amplop. Ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat. Kos kitu bae kan tuh. Atuh teu bener kumaha aja sih makara itu. Eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho. Sok ayo. Nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung guarieun. Kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu, kampanye. Eta teh berarti kan muatan. Dalam rangka pilkada, pilgub muatan eta teh kos kitu. Henteu cenah kunaha mah ikhlas. Sod ikhlas. Ka dieu coba ka dieu sia. Soda kumaha soda goblok. Ikhlas ya. Balik baik ka imah tadi ongkosan sial capek ongkos. Bener kan Pod? Nah imah newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae kasih ge sarua. Ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengeun ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu, ngadiran za kiai, naon tuh kampanye, nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, teh kiai pinter teh. Pinter tinggal pinter. Mengundang itu ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeunah dibere duit aing. Tuh. Nu mantak babagi pod atuh. Ieu gara-gara sampai keleti kos kieu ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh. Kula sok rinci bang. Kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah imam besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Heeh, geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah. Ngarokok teh naon teh lah. Sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatan katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Oh aya muktado nganyahoan. Kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang orang harga mati atuh urang mati nya pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mata resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu. Henteu salah, nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga. Ya paranti nah teh ieu mantak ngaji lun-lun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak. Dilun. Situasi makom. Ayo naik naon ieu? Tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan.
nyawan ieu muatanna NU, muatanna partai, muatanna kitu pilkada, pilgub atuh bakal kanyawan. Nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah Maha Uninga tak kula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji bae ngina sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk tos sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusul ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun Allah berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yuk didinya mah didinya di Cilogon urang nu jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teh jauh gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bohong aing lamun sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh air rekaman nama menta deui emang gue tanya waktu nyaho jaing mah direkam ge embung tiba lagi ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegerseupkeun ka kula teh rekaman nama boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu naon kula mah harinya aya mangpaat nama tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah tuh ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komo rano karung pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sapeker kos jadi kieu eta atuh teu bendu teh naon gaweha ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana menyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.